Tidinya datang budak janggotan, datangna sajamang hideung, bari nyoren kaneron butut, ngageingkeun nu keur sasar, ngalingan nu keur paroho, tapi henteu diwararo, da pinterna kabaling ngartean. Hayang menang sorangan, arinyana teu arengeuh, langit geus sembubereung, asup ngebul tina pirunan, boro-boro rek ngawaro, malah budak nu janggotan ku arinyana ditewak diasupkeun ka pangberokan. Laju arinyana ngaut-ngaut dapur batur, majarkeun neangan musuh, padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Sing waspada, sabab engke arinyana bakal nyaram pajejaran didongengkeun, sabab sarieun kanyahoan. Sanyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dang darat, buta-buta nu baruta, mingkin hadap mingkin bedegong, ngaleuwihan ke bobule. Arinyana teu nyaraho jeman manusia di kawasan Kusatro, jayana buta-buta henteu pati lila. Tapi bongan acarida teuing yang saraka somah anu pada ngarep-ngarep, caringin direntas di alun-alun, buta bakal jadi wadal pamolahna sorangan. Iraha mangsana engke mun geus katembong budak angon. Tidinya loba nu ribut, ti dapur laju salembur, ti lembur jadi sanagara, nu barodo jadi garelo, marantua nu garelut, dikokolotan ku budak buncireung matak negara lut. Marabutkeun warisan nu hawak hayang loba nu boga hak marentah bagianana. Nganu areling mah caricing, harinya mah ngalalajoanan, tapi kabarerang. Nu garelut laju reureuh, nu kakara reureuh, nu kakara rengeuh kabeh teh aya nu meunang bagian, sabab warisan sakabeh beak. Beakna anu nyekel gadean. Buta-buta laju nyarusup, nu garelut jadi kareueung sarieun. Ditempuhkeun leungitna nagara, laju nareangan budak angon, nu saungna dibirit leuwih, nu pantona batu satangtu, nu dihareupna ku handeuleum, tihangna ku hanjuang. Nareanganana budak tumbal, sejana dek marentah tumbal. Tapi nyaeta budak angon geus eueuh, geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan, geus mariang pindah ngababakan parindah ka Lebak Cawene. Nu kasampak kadigagak keur ngelak dina tutunggul, darengikeun zaman bakal ganti deui. Tapi engke lamun gunung gede geus bitu disusul ku 7 gunung, genjlong deui sajagat, urang Sunda disarambat, urang Sunda ngahampura, hade deui sakabehna sanagara sahiji deui, nu sajaya jaya deui, sabab ngadeg Ratu Adil na anu sajati. Tapi ratu saha? Di mana asalna eta ratu? Engke oge dia bakal nyeraho. Ayeuna mah siar ku dia eta budak angon, jigra narindak, tapi ulah meuli ka tukang. Nah, alhamdulillah sakitu perkawis tina wangsit tina ugana. Dupina panginten aya kakirangan mungkin dihapunten. Ieu ku abdi diangkat temana uga wangsit Siliwangi, carita pantun hayangna pajejaran. Nah, perkawis tina kecapanan ti Kanjeng Yang Siliwangi, mugia urang sadaya tiasa ngalenyepan sinareng urang sami-sami ngadoa, mugia para karuhun-karuhun urang sadaya boh anu ti mana wae dipasihan rahmat, dihampura sagala perdosaanana. Nya atuh urang ayeuna nyungkeun karamatna, pikeun barokahna, pidoana ti para karuhun sadayana. Mugia perjalanan urang teh dilancarkeun sareng dunia wal akhiratna. Dupina sakitu tina carita pantun, tina naskah ieu uga wangsit Siliwangi. Mugia sing manfaat, mugia sing urang sadaya tiasa ngalanyepan, anu janten Sunda kasundaan, anu janten ngelingan tina paripolah urang
kapayuna insyaallah mugia sing aya dina jembar karahajuan. Nah sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.